Ketika dibere roti atau cawa Ambon sok bade kieu paeh ku cawa Ambon. Orok dibere cawa Ambon sok bade kieu teh. Ayo si ada lalap-lalapkeun. Heuy, hadahar pabetere lintu. Ayo betere lintu. Dah. Eta kolot budak teh pokok situ. Ngaji ge sarua, orang cak Imam Jalaluddin ngaji. Ngaji ge sarua ari nu ngajina orok mah ulah jero teuing lantaran engke ka dituna sakumaha orok mabok roti. Iya bangsa marabok teh mabok ngaji ya jadi kos kieu. Iya cak kula mah mabok ngaji sih eta mah. Ngaji kan milu bae jeung kula terus bae malam salah samiluan Jumat seminggu milu bae. Ngan bangonna kos nulang-lang teh. Kula ge sok mikir apa aing salah ya. Ingat ka surah Jalaluddin Rumi meureunana mabok ngaji ka jeung kumaha ge. Jalangleng sia tuh kadeung. Teu nyadar teh kitu tah. Sesuaikan jeung kebutuhanana. Sebab jelema teh kadar na sakitu ai urang mah kuari geus rada deres. Deres kumaha? Urang mah iman ka Allah. Berarti kan eta teh iman makan ke kolbu mata hati orang geus muka. Orang geus percaya ka Allah nu maha gaib, percaya ka Kangjeng Nabi sebagai utusan Allah, percaya kana surga, percaya kana neraka. Menang saha eta kos kitu. Disatukakeun urang aya jelema nu palinter, disatukakeun urang aya jelema nu garaga, disatukakeun urang aya jelema wah hebat, tetapi teu percaya ka urusan ketuhanan Gusti Allah. Percaya karena karasulan Kangjeng Nabi moal bisa dikumaha-kumaha sebab teman numukakeun jeung nutupkeun Allah nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah tinggal ulah mikirannya anak pikiran urang bae alhamdulillah masyaallah urang mah ku ari Gusti dibere iman asli iman ka Allah neuleuh batur mah pangeranana teh kayu pangeranna batu pangeranna jabatan pangeranna tahta pangeranana duit. Segala urang mah alhamdulillah. Mantap kitu ngaraji ka dia emang baroga duit hati. Aing nyahojasan teu. Sakira-kira ieu baroga duit jamal ngaraji moal. Puncak kajeun kumaha ge. Ka Bali ka ditu. Berkat teu baroga duit ngaji. Mantap susah teh ya kudu bersyukur ka Allah. Sujud. Kudu sujud syukur alhamdulillah Gusti abdi dibere susah. Tambahan deh Gusti susah abdi supaya getol abdi ngaji ya ya Allah ya Rabb alhamdulillah masya Allah eta tah nu leuwih zalimah orenganan jelema eta teu jaho ka sesembahan au kadzdzaba bi ayati Pugu geus aya politik teh nu ngatur Al-Qur'an tapi dibohongkeun. Nu ngabohongkeun kana aturan politik Al-Qur'an eta lah jelema anu pangzolim-zolimna jelema. Padahal mah aturan-aturan perekonomian geus aya dina Al-Qur'an, tetapi kurang diabaikeun make aturan nu lain Al-Qur'an eta nu pangzolim-zolimna mah. Padahal mah budaya geus aya dina Al-Qur'an, tetapi teu make kana budaya Al-Qur'an. Mendahan urang make budaya urang eta nu pangzolim-zolimna mah. Moal aya nu pangzolimna eta geus cukup dina Al-Qur'an. Jelema teu ngabohongkeun ka Al-Qur'an, teu make sarua. Sarua dorakan berarti. Ya Allah ya Rabb. Au kadzdzaba bi ayati atawa ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Masyaallah karim. Endek naon deui dina Al-Qur'an ja aya kabeh. Tadi urusan anakan katauhidan. Kaman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Urusan anak katauhidan ka pangeranan. Teu percaya pangeran teh Allah diganti ku kayu ku batu, diganti ku bangsa benda-benda. Iyalah jelema buang zalim-zalimna. Nomor kedua teu percaya ka ayat urusan anak politik, ekonomi, jabatan, jeung sajaba hukum-hukum teh geus lain make hukum Al-Qur'an. Make hukum-hukum meunang nyieun buatan Walanda. Meunang nyieun buatan manusia.
dipakai dituturkan eta jelema nu pangzolim-zolim nama nyadar urang ya Allah ya Rob kudu kumaha atuh iya jakos kieu tah nu panghebat-hebat makan jelema nu nyadar jelema teh lamun teu sadar padahal masalah iya jelema edan ngaran geus kajen teh mah urusan negara geus kajen teh mah urusan perekonomian gede kuari mah nyadar diri bae nu panghebat-hebatna mah pancak Imam Jalaluddin Rumi urang nyeungseurikeun ka diri urang eta hebat ulah kabatur nyeungseurikeun ai urang teu diseungseurikeun ku urang-orangan diseungseurikeun urang nu hebat teh Imam Jalaluddin Rumi teh sok senyum sorangan seuri sorangan nyeungseurikeun awak sorangan eta nu hebat mah sok geura mun misalna Haji Pendi kieu bae seuri sorangan kasunyum sorangan eta teh ulah disangka error eta teh wali eta kos ngan labas tetep kudu bakal grogol kan kuduna makan kieu urang teh ya Allah ya Rabb geus ulah pikiran batur ulah politik ulah di pikiran ekonomi ulah pikiran budaya ulah pikiran dunia pemerintahan dunia gitu per DPR-an per MPR-an dunia perpolisian per TNI ulah urang behelanan awak geus sabaraha taun sia teh awak hirup di dunia geus saya kan 60 tahun saya tik deui ka target Kangjeng Nabi mun kurang mun leuwih terserah geus loba babaturan sia awak anu geus barali ka alam barzah jadi gagah-gagah ge tetep bae sia teh bakal bae tetep bae gajeun ku kumaha ge eta teh pasti jas aju ieu kuari neuleus sia awak kuduna makan geus lantip ibadah ka Gusti Allah umur sakieu geus ulah aya kegiatan-kegiatan urusan-urusan bangsa nu teu paruguh geus wajar sia teh ngadeuketkeun diri ka Gusti Allah geus ulah loba kegiatan da geus kolot meureun dahar sanajan teu puasa ge nya etika pake ulah jukrem-jekrem teuing nya geus kolot ieu geus atur meureun waktu teh jam 7 jam 8 ka masjid salat duha terus kabelah dieuna meureun mantep salat duha teh meureun sajuz bae mah maca Quran atau maca sholawat pantes awak sia kos kitu tah engke terus berjamaah memeh zuhur teh minimal saparapat jam deui ka jam 12 geus aya di masjid kadahanan sajam deui mah atau setengah jam pantes ya awak kitu kene asar komo magrib setengah jam deui saparapat jam deui geus aya di masjid ku pantes ya awak geus di magrib mah ulah balik ka isya tungguan naon mantak naon dimaca-maca sholawat atau zikir maca Quran sia mah geus kolot ulah ibrag-ibragan cara nu ngarora geus beres salat isya geus beres witirna karak sia balik ka imah geus ulah loba omong brek langsung sare jeung geus kolot ieu maksudna engke jam 1 hudang deui eta bae ngamalkeun ayat suci Al-Qur'an wa minal laili fatahajjad bina filatal asa nah geus itu ulah ngan sakadar dongengna bae ieu teh tahajud teh 2 rakaat atau 4 rakaat tuluy neuk sare deui saeutik sare deui ke hudang-hudang subuh kitu sia awak pantes lamun kos kitu jaga kolot kuari masa balikna aju kieu we sia kuduna makan kitu tawak saja tapi sia ieu isuk-isuk aju kadeuna sia mah tuh mutak-metak kos karang itu keneh bae jeung serikeun awak urang tolol sia awak goblok sia awak goblok tolol batur bagi saya di masjid zuhur teh atuh sia masih kene main catur kan sia awak goblok tolol di kampak sia gua bari mawa kampak leutik urang nan sia awak goblok tolol masyaallah sia awak ngadenge jadi tuh aya awewe salakina maot siapan eta pan geus dirong bae sakumaha ucing garong masyaallah pares tiluna 7 lagi geus teu diondang deui datang bae ka ditu teh horenganan lain deuk lahlil
sama dek ngintip baru kan itu matang puluh lagi kita tanyakan iraha matang puluh Jakarta tangga manu paya teh telok ngomong geus kitu korenganan aya herongan ditakan seung serikeun awak sia awak goblok tolol tira gaji siapa nyawa kuduna makan jeung serikeun awak sorangan batur jujur kuduna mah seserian teh sia awak ai batur bisa jujur ai sia teh bisa jujur kunaon sia ke batur ka surga sia ka neraka tah kudu bisa kitu tah hirup teh tah di sekolot mah sebenarnya mah kos kitu insyaallah batur mah bisa ngaji gitu ai sia teu daek ngaji sakalina sia mah ngaji teh ka ditu ditihang bae maksudna lawan abeh nyalande bae gitu aya nu teu ditihang ge tapi pan kos kitu tah mah tah lain ngaji tah mah kos kitu mah setor banget bae abeh pajar tah awak seureurikeun kan jawab sia dibere 24 jam ku Gusti Allah sampai sapeting teh tapi henteu pernah maca ayat-ayat aca. Kadahanan atuh sajud awak sia teh ya Allah ya Rabbi sedengkeun anu bakal nungtun di akhirat teh pan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ayat suci Al-Qur'an teh engke teh pan diwujudkeun bakal jadi jelema kasep da teh bakal aju ka urang teh nu nungtun bae cek urang cep da ka mana kasep hayu ka ditu hayu ieu saha hayu engke ieu saha ieu teh Quran teh sok dibabaca masyaallah karim orang ieu Quran nu sok dibabaca eta nungtun urang terus mau ka surga kan nginaheun kana hatena ya Allah tuh cak aja pengen heuy sia teh ditarungtun ku saha sia tuh kami mah boga ieu aing mah jauh nungtun nah tuh keur di duniana domino mah lulu tungtun ku sia domino tah bener bae balak genep datang hahaha ini Pepen ya hahaha ini siapa ini temanmu irain siapa eta opatan bete di juru langsung dicekel bae kaman ayo jahanam ye atuh dielain je geus disadiakeun tempatna di jahanam ayo Masya Allah mereka bulu aing mah sebab tadi di dunia nakadzaba bi ayati kita tuh kurang kuari pilih-pilih besi urang jadi pedagang sing hade besi urang jadi pemborong sing hade besi urang jadi petani sing hade ulah datang ka asup ka ayat ieu jelema nu pangzalim nama moal aya nu pangzalim nama kadzdzaba bi ayati jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta teh innahu la yuflihul mujrimun sanyana kalakuan yani moal bahagia jelema anu berdosa geus puguh dina katauhidan wa anu ngimankeun ana lain ka Allah mangeranna lain ka Allah jelas eta mah musyikun kafirun eta mah moal bahagia teh moal ka surga nomor kadua na jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu make aturan-aturan Allah di politik di ekonomi di budaya berbagai aturan-aturan teu make aturan Al-Qur'an eta mah la yuflihul mujrimun naudzubillah min setelah orang nyaho lalaunan introspeksi di sabah tadi kayak awak sia teh ieu teh di negara hirup teh kuari makan teu neuleuk ka neraka engke makan berhadapan langsung ngageburna neraka kuat sia mun dibeulung di neraka tanya awak sia teh ieu teh pejabat haju aturan dina nagarana ieu sia teu make aturan-aturan terserah bejakeun ka awak jing gambarkeun ku mata hate alam akhirat tentang hudang ti kubur giring ka masyar timbang amal ngejembat di jembatan Shiratal Mustaqim ketika batur lalumpatan menuju surga nu hibar nu lompat aju urang tinggalin boro-boro di akhirat menuju surga cacak-cacak urang dek berangkat ke tanah suci bae ge ke tanah suci batur berangkat urang teh sedihna luar biasa
ketika datang ke Jidah batur geus diangkut ke Mekah urang tinggalin sedihna luar biasa. Ieu kakarake kos kitu kesedihan urang ketika babaturan urang anu sebaya jeung urang geus kararawin geus boga anak urang angel bae deui.